Pihak Lisa melalui kuasa hukumnya resmi melayangkan surat somasi kepada kubu Ridwan Kamil. Ayeuna mah geuning aya hiji Lisa anu kot kacida badak cicingna lain di hulu teu jiga kutu henteu nyumput ieu mah Lisa anu beda kacida ngagalaksa olahna baheula mah keur budak hek disiaran ku emah aya Lisa hek ditines ngaran teu ngagedean ayeuna mah aya Lisa anu resep dipiara padahal mah dasarua osok nyieun ararateuh. Anu ieu kot pohara teu bisa mun ditindes dabadah baheula mah keur budak hek disisiran ku emah aya Lisa hek ditines ngaran teu ngagedean ayeuna mah aya Lisa anu resep dipiara